Cepil soca sareng hati, modal ke abdi milari ilmu agami. Modal ke abdi milari ilmu agami Islam nu suci. Abdi milari pangarti, sangkan tiasa ngabakti ka Allah pangeran abdi, nu nyiptakeun diri abdi. Ya kitu deui pamugi, abdi tiasa ngabakti ka baginda Kanjeng Nabi, nu janten junjunan kami. Sareng tiasa ngabakti kanggo janten sepuh abdi, nyata ibu rama abdi, sareng guru-guru abdi. Abdi teh hoyong manfaat pikeun kesasama umat, sangkan di dunia akhirat janten jalmi nu selamat. Sangkan di dunia sareng di akhirat janten jalmi anu selamat. Abdi teh hoyong manfaat pikeun ka sasama umat, sangkan di dunia akhirat janten jalmi nu selamat. Sangkan di dunia sareng di akhirat janten jalmi anu selamat. Abdi teh hoyong manfaat pikeun ka sasama umat, sangkan di dunia akhirat janten jalmi nu selamat. Sangkan di dunia sareng di akhirat janten jalmi anu selamat.